hiji, dua, tilu, empat, lima. Loh, kurang aya 5 jualin teh ya kayu teh. Bade moal mahi jeung meuli motor ngajual kayu teh ya. Bade moal mahi ya. Rek meuli motor hayang ngajual kayu teh. Ah teh nama galet. Deui saeutik oge. Dadak ya kayu. Duh. Konsep. Hah? Hah? Nah iya ningali kai ya. Kai, Harus dijual. emang lu saya? Hanya nu urang atuh. Lain aya rencana rek meuli motor. Oh iya mah. Yang budak tuh. Mah pada bade moal pimahinya ndak? Keur naon? Oh yang meuli motor tadi nama mau nganyuk gitu. Beli ngajual kaina hungkul. Heeh, ngajual kaina wungkul teh jeung kebona henteu. Mungkin kebona mah meunang atuh. Apa da we geus gede tuh. Aing geus dikatakeun ka banar ya. Nah, encan ieu mah karek Rencana. rencana we. Oh, si ganteng geus ka banar urang mah. Kapan meureun biasa kudu ditingali heula pi barangeunana gitu. Ditingali teh dihitung. Dieu. Kurang 5 tangka anu gardena mah. Anu gedena mah ku sabaraha hiji ya. Mamaki kudu jeung kebona dijual. Kapan tong ngari ke kebona mah. Da bagikeun kene kebona meureun urang wungkul. Oh, Heeh. Oh bieu ge tas ieu heula biasa, tas tugas heula. di desa. Heeh, ngan langsung tadi. Gaya-gaya wah, ini make baju dinas mah. Hah, tadi nama Korea mah pada dah ditunjuk dah mendinganan. Maksakeun we. Hebat tapi Ngan ieu kira-kira urang ieu mahi moal jeung motornya. moal kudu jeung kebon ieu mah. Kabaraha tuh satangga ge. Oh bener euy. Jual jeung kebona yang motor mah. Lamun urang mah ngapada depan ieu teh bagikeun kene ieu teh. Tanah teh ngapada kayu mah pelak urang, mentak urang rek dia oge. Bangga urang mah geus jual jeung tanahna. Nah. Ulah pugu ah. Tega, ayo. Arek ka mana geuning? Rek kadinya rek ka warung heula. Nasi rek ka mana, Per? Rek ka warung heula. Nasi teh puasa. Teu sahur pugu poho. Ah, nah meuli kawas pejuh. Beda daripada ayeuna beuteung urang ripuh. Urang oge teh saur nepi ka 2 kali terus we digawe ripuh rek naon oge. Ge harita nya lalakonna teh meureun tas ngontrol. Balik teh jam 2 kita rek sare heula gitu. Kalau kabablasan teh saur terus we puasa kawas pejuh si lain. Iya pan bari kuli ripuh. Oh sarua tas ngontrol teh naon oge geus kuli. Make baju kieu mah tuh. Geus tong ieu tong godin. Udah geus kagok urang mah ti isuk henteu rek ka warung meuli eta biasa. Heuh nya. Per. Ulah ka warung eta. Nah, aku naon? Warung eta mah? Geuning maneh nyaho roy. Bieu urang tadi dinya ngalamun nek mah hayu jeung urang ka warung itu. Terus nanaonan di warung itu tadi? Hah? Terus nanaonan tadi di warung? Oh, urang ge nyata rek godin. Teu puasa. Sarua teh sahur, teu kuat. Wah ayo tuh.